Geus pundangan. Ai mana ngahalangan? Susurun tuh juga domar ieu. Mana kerek balik di kota? Geus balik. Gela di mana? Sia cager teh datang-datang aing disebut gelo. Harti aing mentak balik oge. Cagapeula. Panas ya? Anjing panas. Aing mau panas juga sia naik motor jeung mobil. Ah, siapa gelo balik di kota Ya, teh. balik ke mana? Lah siapa gelo? Neng. Balik, kan mas balik ibu guru kan? Aing gede urang. Sore. Mana udah. Anjing, naon dia nuka jejet goblok tis kieu. Dok, naon dia nuka ieu? Sia teh kotok Wah. Oh, goblok. Baik peduli lah. Bakal menang duit aing ayeuna. Neng. Dikunci dok Ah, ya teh teh guru lah. Teuing Ukur atuh. Cik urang. Oh, wah dok lah kiluan baik. Ya urang atuh ngomong heula Teh kotok kehena. Aku bisa dipere teh kotok kitu ya. Urah kusuk. Urah. Kurus lah. Urah. Ayo gaya teh kotok. Oh. Kehena Lap Baru geus pokoknya deka jual jamu di dia di warung. Gara-gara si Karnadi atuh tanya. Mesti nyangka euy. Si Karnadi enak makanan bangsa. Si Ontohon nurutan si Adok gitu. Anjir jalan buntu. Dari mana? Kabur kunaon ya? Sia na sini kosim. Aing teu gelo sia teh. Asli aing mah tak balik di kota oge teh kasih gawena euy. Enggak sesuai dengan mana kurang dipecat. Asli mana teh gelo? Asli aing mah gelo. Dia ke kantong kurang makan. Ayang maneh mah nya. Heeh, ayang udun. Nah, ieu meuli. 10.000. Aku cuma Setengah pulangna ke maneh. nah syukur 2.000. Dengekeun euy harusna maneh bersyukur. Alhamdulillah jijik buru kita dagoan di mah urang heuh. Bang Kobra ya sebarahan. Bang, sebarahan ya. Naon? Makroni. 1.000. Iya, cisna. Aya nu pas teu. Aya. Isu karek ngarisan 1.000. Oh no. 4.000. Cet, ya. Tahun ya. Isuk jajan deui. Kalau urang heula Golak ngenep geus bijil Anjing afos aing. Bur onehan jut. Aduh, sarua urang ge eueuh euy. Anjing. Beur manehna. Mau menang aing ya. Tuh. Anjing cek aing. Ih, sapat aing euy. Anjing. Jadi ya. Anjing. Aing nu ngajakan aing nu elehan aing euy. Din, kebenaran aya mana pengbalikan udah deui. Kumaha? Setengah. Aya banglewo. Aya kalem buru 6 jik buru. Udah deui, rehat. Panglila heuh. Urang dagoan di dieu. Si Koneng kebiasaan ada di ka warung lila deui. Ini yang ulu jeung kopi teh balik usaha teh lila teh. Udah setengah. Cek saha? Cuk si Koneng. Nganyuk sa? Koneng. Koneng. Lain dikasih adok. Lain. Kumaha? Setengah. Nganyuk. Ya. Aguan ya. Koneng 8.000. Setengah artinya? Ya. Jik, tongkal nganyuk gitu. Ya. Jalan-jalan sama Hawaii kan? Ya udah deh ya. Geus buruhna. Guys. Nunya. Koneng keur ngeunah
ngeunah ngopi kemang agak ini amis aing. Astagfirullah, mana kerja lu deh? Luar nih. Hoream ka prema anjing Nah, haram. Guru orang dajakan beungar sia ngarese aing sangeur. Guru main. Orang eneng enak-enakan boga rokok dah, urang mah. Mana mah geus pan eta loba duit tinggal meuli, urang enak-enakan cicing ah. Lila jauh ka warung. Jauh guru. Mau meuli urang mandek balik ada enak-enakan. Berdut koneng kan. Maya nang duit nang putih si koneng. Yo rokok teh. Lah teuing ka warung teh juga kita ka Bandung maneh mah. Kapas heula ninggalin kerja Rudi. Saha? Si Ado, si Ujut, jeung si Karnadi. Urang teh jelema sugan geus tobat. Hanas urang ini ke kota Hayu urang teh anggur enak. Kelah tuh capek kira balik di warung. Leuwih capek keneh ti mana urang balik ke Jakarta ya buru. Tuman ngarepkeun pisan kampung. Heuh tuh hayu eta udah deh tuh bawa. Kayak deui urut mah ya buru. Penting keneh dia ya. Ngarep ke kampung na. Aing ber karadi si anjing euy berjut panajut Di 55. Urang euy aing deui ber mana aduh udah bare kosong bisa tumpur orang berjut dia lanjut lewat nah deui aing euy aing menang anjing aing nu ngajak bisnis urang melehan ieu teh tuh tadi ya kurang kudunan 5.000 euy satadina urang teh boga duit bayar jam teh yang apa jabal teh jam 1 juta apa 1 juta teh naon ge geus gablok duit tebus ka aing aduh aing mah euy wani keneh teh teuing tumpur mantap wani keneh teh eueuh tuh beak tuh geus aing yang menjadi ya jawara salah tuh saya mengajakan bisnis ke aing anu kieu lah bener ya si Adok si Karnadi yang si Wujud kerja Rudi Kamarin ngajakan ke urang ge sugan geus tarobat ka jelema nyerakeun pisan kampung nya bener parah urang mah kieu-kieu ge tinggal di penampilan ate mah islami ieu kan teueur meneh tah astagfirullahaladzim kenal mana ya hiburan biasa hiburan leutik kan ira balik di kota ieu iraha naon ieu jeung duitan segala deui aduh teu ieu kergawe rampas gawe nu halal urang carana kok pani ge kergawe euy ieu urang di Jabal heuh sebagai tanda bukti ka PRT eta urang ulah tong ieu mana jeung tuman ngerakeun kampung ayo kare ayo kan bare bagus urang eta set ka dieu ka Pak RT mah. Anu ka imah PRT teh juri. Kan mana rek bikin duit. Maneh mikir 2 kali pir ku PRT dibere duit judi sia teh. Terus rek di kamanakeun? Teh. Pindah teh urang. Bagi 2. Heeh. Nang ke 5.000. Cek urang tadi naon? Bersyukur. Heuh geus cik balik urang kan balik di kota ripuh. Balik. Iya masih koneng euy pamana ieu mah si Osa diraha balik na ieu apa lu tah kudu hati-hati si eta mah euy mau balik aslina comel si eta mah comel euy pangpang mah teu baheula ti memeh hinit ka Jakarta ge euy saha nu ngabeja-bejakeun urang wae kana naon untung we aing teh euy nyumputkeun tuh untung adieu mah untung urang ieu euy pas meunang digubug euy jam jeung duit bae ngelehan wae balik Bang, beli rokok 2 batang, kopi segelas. aneh dewa Ya, beli rokok 2 batang, kopi segelas. Beli rokok 2 batang, kopi segelas. Ari tadi si Udin keur saha pan keur maneh? Tadi. Nah, da meuli. Ayo apaan kita maneh? Teu percaya? Kalap. Ada si tadi keretitan ngajuk. Nah, Cik. bener tuh. Bayar tuh jadi beli kopi jeung udud deh. Bayar 5.000, engke 3.000 deui nya. Ieu keur abang ieu. Pen 8.000 eta hutang.
3.000 deh ya. Anjing. Aduh, aing siangna poe ieu jauh boga hutang aing si Bang Kobra. Kaduhung nita si Udin. Dikamanakeun si Babal eta duit bawa ditilap. Kaduhung oge urang ngabejan si Osad. Capek-capek kur dibere 5.000. Duana anak bawa jelema gering eta mah.